Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad patepang deui sareng simkuring ceniu di balabar kawat burinyai. Sata acan dilajengkeun kana bewara-bewara anu salajengna, langkung sae wadia balad subscribe heula supados salamina wadia balad kengeng bewara anu enggal. Tong hilap usuh, like, komen, sareng share-na. Balad balabar kawat burinyai, rorompok panggung kagungan Ma'aah, di Desa Astakrama nomor genep RT 2 RW 13, Desa Cikoneng Kacamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, janten tempat linggihna dalem Bandung HM Dadang Supriyatna kalih garwa, Hajah Ema Deti Supriyatna, dina ngalaksanakeun program dalem Bandung ngamumule desa, atanapi Saba Desa Kadalapan, dina dinten Rebo 25 Mei 2022. Rorompok panggung nu dilinggihanku dalem Bandung, kinten-kinten diwangun, dina tahun 1882an, kalayan bilikna nutos katinggal kirang sae. Oge opat jandela di payunan bumi janten sumber cahya dina wanci siang. Samentawis, pantona didamel tina triplek, mung aya hiji kamar anu biasa dianggo ku Ma'aah, nu tos dikantunkun ku carogena tos tilar. Teu kagungan murang kali, kalayan hirup sareng kulawargina. Dina sawala sareng dalem Bandung Dadang Supriyatna, Ma'aah mitutur, wireh anjeunna muka usaha warung kanggo kaperyogian sadidinten, sanaos saka peungsok ngaraos nyeri sampeanana, kalayan tos ampir 2 tahun nyerina. Maklum, nyuswa matos sepuh. Ma'aah munin ngakun, wireh kanggo modal usaha anjeunna ngawarung, salami saminggon teh Rp500.000 kanggo balanja keringan. Para modal dagang. Bukan suasana. Sabaraha saya. Sebatkeun atuh mah. Sok balanja. Mamun balanja sakali balanja sabaraha kacil deui. Ya we sama 500. Ma'aah ngembohan, wireh kanggo kaperyogian sadidinten, muka usaha warung sanaos alit, kanggo jajanan malurang kali sakola, kaleresan payunan bumina, aya SD Astakrama. Kanggo ngabantos usaha dagang Ma'aah, dalem Bandung Dadang Supriyatna maparin kadedeh dina rupi artos, kanggo nambihan modal warungna. Nah, Pak ini pasien modal ya. Doakeun kumaha Bapak yang sehat dan sehat. Sate acan maparin bantosan kanggo modal usaha, dalem Bandung nu diapit ku Camat Pasir Jambu Dudung sareng Kapala Desa Cikoneng Ihsan NS, mundut widi nu gaduh rorompok Ma'aah kanggo ngawungi. Abdi bade ngiring mondok, wios, saur dalem Bandung Dadang Supriyatna ka Ma'aah. Ma'aah langsung ngawaler, mangga ari kersamah di saung butut. Saparantos dugi ka rorompok, dalem Bandung Dadang Supriyatna sareng garwa Hajah Ema Deti Supriyatna, nepangan warga nu kahirupana sederhana, kalayan tujuan kanggo ngaraketkun silaturahim ka masyarakat sabuderen, bari ngitenan langsung kahirupan sadidintenna. Dina kasempetan eta, dalem Bandung Dadang Supriyatna oge miwarang ka para kapala aparat daerah, anu nyarenganana kanggo ngitenan kahirupan sadidinten Ma'aah. Kumargi dalem Bandung Dadang Supriyatna ngaraos reeus tur bangga pisan, ngadangu cariosan Ma'aah dina nyuswa 77 tahun, anjeunna masih keneh tiasa icalan, sareng uwah-uwihak ka pasar Ciwidey kanggo balanja barang-barang anu bade diical deui di warungna. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Kaos oblong. Saya sedikit.
Sakitu kapihatur ti langit astakrama Desa Cikoneng Kacamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.